gitu ya. Sagenaheun nya nang tengkrong. Di mananya? Aing gedaheun kieu sorat ya. Gedaheun kieu sorat di mana tapi eueuh. Sorat tongere tapi gedaheun. Oh, eta ginian. Ari pate tongeret. Aduh, tapi gedaheun ieu sorat ieu. Euy. Geus balik ya. Pate tongeret. Aduh, bet moles ieu teh beuteung euy, duh. Aing ada naon peuting euy. Gorengan gitu peuting teh heueuh jeung make cengek, pah heueuh pantes ieu mah. Nyeri beuteung ya kudu modoh ieu mah ye. Ngamadukeul adi dieu ieu mah ye. Alah, leutik caina ge di euy. Aduh, ieu bae lah. Bodo amat yang penting mah bisa miceun aing lah. Teu kuat nyeri beuteung atuh da. Bae lah, kiruh oge lah. Nih sigana di dia yang ngunahan ya. Tak. Ini tinggi euy. Aduh. Anjir, gila waduk teh. Jika bubur ketan hidung. Ih, anjir. Ih, gila aing mobil ah. Mas wareg ah. Bah. Bau bagoy teh. Dah. Waduk ieu pagawean teh. Naon Mang? Eta ngawaduk we naon teh? Oh, keun bae atuh dah hayang. Eta naon dagang tas ka sawah di dinya mah. Amana we dagang. Ka pasar, katang mah tuh ka kota. Bau ieu waduk teh. Heuda, kumaha da nyeri beuteung ah. Tas. Mana itu ya? Ajuan tas hese ieu teh. Juan we nomor ieu tas. Aduh, ieu mah kaleuweung ieu mah ieu. Sugan we di leuweung aya ieu. Tas. Tasna yo. Ditasan yo. Tasna ibu bapak yo. Tas. Ditasan yo. Duh, halung sekia waktu kudu istirahat heula aya dengan ieu di mana ieu? Dikenaheun ieu lokasina mah. Ya Allah, kieu usaha teh ya Allah, aduh. Alhamdulillah, mudah-mudahan we aya nu meulih hiji wae. Aduh, Gusti. Iya, tegenaheun. Ada orang teh mana? Aing teh mana? Ya terus ngajajakeun ka Mamang si itu kanu damel. Oh, kalau udah mah. Aku nuju naon di dieu. Amang teh istirahat teh keur icalan ieu tas. Aduh, kukurulingan capek ngan amang teh. Icalan ka. Eta nyarak naon eta? Eta nyarak naon? Ya tua patuangan. Aduh, kabeneran eta amang yang dahar sangu teu. Oh iya aya tadi teh dan udah mana 2 orang ieu nyanakna. Oh, duh amang teh kuat ya, lapar neng atuh. Heeh nya. Aduh, teh sarengan sareng neng atuh. Moal mangga neng mah. Aduh, sagala aya kieu geureun kumaha ieu teh? Henteu sayana we. Ieu nu damel sabaraha jalmi ieu kumplit keneh daging hayam aya keneh teri sambal. 2 orang gitu. Oh, gitu. Naik ku amang tuang atunya. Nuhun atuh amang. Neng bare ka mana? Wih wae. Bade uih Heeh. capek. Amang doakeun ieu nya sing lancar ieu keur ngeureun. Aduh. Mayan nya duh. Sangu ieu. Laukna kumplit keneh bener. Wah, imah bonteng. Ayo wah karesep amang ieu mah neng. Alhamdulillah bener bonteng tuh aya keneh. Wah, bener imah teu keneh. Bener imah ieu budak ieu. Mare teh. Alhamdulillah. Mohon ya Allah,
ya rezeki bener abdi icalan kalau mungkin bener da aya we milik rezeki namanya ya Allah tuang heula abdi mah ya Allah bismillahirrahmanirrahim mantap Ini nate kue naon nya? Kue naon ayeuna? Rebo ayeuna mah. Kemis no. Rebo teu tingali. Hotel hila kana minggu. Emang naon gitu. Arek mangihan ka Bogo. Mana boga ka boga? Saaya asana. Orang mana ieu teh? Mana itu sok sok gede Mah yual sih ya mah. Mah yual. Ai mana boga di mana? Aya pokoknya mau orang sepe video call. Orang mana itu? Orang jauh paling ge mana mah. Jauh. Ganeng berapa? Ganeng ya. Oh ya dong. Keun we lah. Aya orang ieu. Aceh. Video. Jauh na aing ah. Video saya tik di. Kalimantan. Video lah. Ah, deh euy. Lewat pulau tapi teh jauh deui. Jauh ting. Bukan kamu ke mana ya? Bogo aduh aing. Waduh. Boga atuh urang mah. Amang batu itu boga. Nempoy mana mah. Kapan kamari anyar kene ulin lagi. Waduh, mana teu baroga. Goblok gitu kan. Dan pernah nempuh aing mana Amang ira nyadaraikeun gitu awe teh kena sumuk kompor. Ada dicok. Ada mangan ngobrol-ngobrol. Da wes saneuten ieu teh mah atuh ngopi-ngopi. Bareungit gue teh. Tahu. Mana teh boga kabogo teh boga duit beli tahu. Mung aing geus sameuleun geus cengekeun wae Teu aing. kan beli sabaraha? Jeung batu. Beli sabaraha teh? Dik mareli atuh. Bang. Ayo enggak. Teu meuli cengekna. Lu aing keneangan. Tahu naon anu koneng? Tahu teu sia. Ada kalau tahu ah. Lu meuli tahu ju. Ai mana meuli naon atuh? Ini sama. Aduh. Daguan teh mah di dieu. Urang daguan dia. Daguan itu. Mana meuli sama? Nyangan we itu kudu meuli mentak we. Kitu nama nyokot ieu mah. Satunya tahunya sugan aya lah Makanya tahun coba. Dari ya? Tahun dari. Apa? Siap. Nuhun, Mang. Ya teh nu meuli tahu teh ka mana ge? Ini asal lila-lila teuing, sakitu deukeut oge. Ieu di nu meuli sama teh. Ini asa lila di kamarana barudak teh. Asa oh, itu ihang kabel. Bener cokolat baheula mah. Kudu siga tihang, ngajan anceg tapi bisa narikeun cahaya ilahi. Siga film Indosiar atuh aing teh euy. Wah, itu bangun teh euy. Lain asa tahu itu mah kurupuk euy. Kurupuk, Kang. Kerupuk lah. Lain eta mah asal loba-loba ting meuli kurupuk teh. Sampai ya. Nangkrong di daerah. Baiklah halus orang sekalian ieu dahar. Tah. Meuli cengekna cenah. Gila, penting ka mana rumah eta mah. Nah, fokus itu bukan datang kala eta mah. ih panas we nama Siosas. Set dari lating head. Ai mana geus meuli di mana? Duit napan dibikeun aing eueun yang ngaranna teh iman di dagangan. Ih, dalila. Mana tahu mah? Oh, Tah. Dibere kurupuk. Oh. Tinggal lihat saloba-loba kieu. Geus kerupuk lah. Nongkrong mah. Lu bola batu ing. 2 poin, pacaran naik 2 poin di dia. Rugi mah tukang baru. Bae lah, bae pesek. Dahar.
Aya we nu aya. Ini juga masih cokai goblok. Oh, bukan sih wah. Wah, balik gitu ya. Bener aja. Tadi ke duit kurang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam silaturahmi, alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana hatur nuhun pisan kanggo support sareng dukungan nya support sareng dukungan sami teu Mang. Sami nya kitu aya sami teh mah. Nya teras we orang lungsurkeun nya tina pamaksadaan abdi ieu alhamdulillah terutama dina filmna judul Toloy pangintennya kitu Mang. Nah, mung abdi tiasa sareng tim ukur tiasa dugi ka part 2 panginten sanes kumaha naon maksudna hiji aya masalah problem waktos di mana hiji waktos teh aya beberapa peran anu teu tiasa dicanaknya margina seueur kasibukanna aya nu masih kene sakola, aya anu damel, aya nu dagang, aya nu kaserang tah eta. Jadi abdi teu tiasa sareng tim ngumpulkeun sadayana hiji waktos anu babari dikumpulkeun pas peran anu kaduana teu aya. Tah eta anu jadi hambatan kanggo urang sadayana kitu Kang nya. Tah menawi salajengna bari diteraskan ku Akang kumaha Kang. Enten ayeuna mah panginten abdi sareng tim gaduh rencana ngadamel konten anu baru nyaeta judul baru lah kitunya judul baru anu alhamdulillah entos mulai proses ti enjing tadi dugi ka ayeuna rengsep pinten insyaallah mudah-mudahan dukungan ti teman-teman salarea gitunya henteu putus-putus kangge ngadukung konten-konten anu ku tah nu ditayangkeun gitu nya. Mudah-mudahan urang sararehat sadayana penonton sararehat rezeki lancar sadayana lah. Aya tambihan di sana? Aya. Tah panginten sakitunya anu di piratos ku urang sadayana film Toloy atanapi judul Toloy cekap di part 2 hapunten pisan pami aya kalepatan tina salah hiji ucapan sikap tina perilaku anu kantos ditayangkeun tina setiap video-video anu ku urang sadayana di upload di channel ieu nyata Gagal YouTube. Mudah-mudahan kapayuna channel Gagal YouTube ieu tiasa berkembang, tiasa nambah deui wawasan pikeun urang sadayana jeung tiasa mudah-mudahan tina channel atanapi tina judul anu baru ieu janten pelajaran sareng naon Mang? Insyaallah jadi tontonan Anu- menjadi tuntunan lah. Lah laras eta. Meureun cekap sakitu. Hatur nuhun kanggo sadayana mudah-mudahan sadayana di bumi atau napi di luar bumi di planet tanah di pasien kesehatan rezeki nu malimpah nya teras nikmat rasa nikmat sagala-gala nikmat ku Allah Subhanahu wa taala di pasihan jeung dicimpunan ngajantenkeun berkah ka urang sadayana. Hatur nuhun kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.